Cup jajannya. Jajan naon amat? Jajan naon itu ke warung. Aing mah teu boga duit. Kaya di aing. Masih boga duit di mana kunyuk? Di aing tes ngajual bedog. Hah? Ngajual bedog? Bedog sakit. Nya bedog nu aing atuh mah nya menang mau mah. Oh, mana tuh duitna, Ket? Ah ya ya. Siap. Heuh naon tuh, Nam? Siap. Di siang ada traktir. Ya. Sal. Sok. Ke warung. Sal. Hayang naon, Cuk? Beli anak domba Sal aya teu. Cungur sia. Sok tarik meuli naon lah. Biasa wae tuh cungur ulah monyong-monyong kitu da aing mah heureuy, Ket. Sok Pet sek meuli naon? Ek jajan aing mah Isal. Sok banget. Jajan naon maneh? Ek meuli rokok. Meuli we meuli. Sal sampul mana hiji Sal? Siapa laga pisan ke biasa lagi gading yang sempurna ya lah. Yo, naon di? Beli beli naon dieu? Dahareun we dahareun. Sok beli naon dahareunna? Nah, bisa kita ngerokok unggul. Cih, cuman teu idong. Sal ieu sabaraha Sal? Oke, kenapa deui ke nuhun warung. 30, Cuk. Bikin parmitna. Jadi. Sal. Engke kadinya. Sal duitna Sal. Ih, tong kasasahakeun eta mah. Oh iya duitna, Cuk. Tong kasasahakeun oyahna eta mah jadi kurang. Langsung ya. Heeh, pokona mah eta manuk mah. Enggeus ulah kasasahakeun. Oh, siap, Cuk. Heeh, engke bulit urang kadinya aya mah nungguan warung. Ah, Cup. Saya pulang asal lobasa. Pan tadi teh 30.000-an. Ya duitnya seberapa tadi? 50. Nah, tadi pulang 70.000. Lumayan. Lumayan goblok dorakas ya, Ket. Dia palikeun deui kunyuk. Iya, Apa tuh dia ke usaha? Dah, kumaha? Sal, ieu duit si Peri Sal. Duit naon, Ket? Sok Peri kuat ngomong. Sal, kita duitna kurang pulangna 10.000 deui. Bisa kumaha, Ket? Eta kumaha anjing si mah pararadu. Dorakas ya, Mamat. Oh, kurang, Per. Ya tuh 10 deh ya. Sal, siap nuhun ya. Oh, Sal, nuhun Sal. heeh. Masih kumaha Peri goblok geus urang dibikeun. Bahaya tuh. Aku bae kumaha kunyuk doraka, Ket. Sia hayang teu. Hayang na. Geus tengahne atuh. Hah? Naon, Bah? Kemana maneh? Ek ulin tak karep. Kebeneran euy. Mang dik teh boga hayang ngopi, minjem duit cepek sal. Urang ge lain teh hayang mereng nginjem. Pasti jawabanna kieu hanjakal aing minjem bieu. Pasti we, teh mereng nginjem. Yang satu geus teh. Iya pertanya. Teh bade nyanak mobil di dieu teh jeung neng teh. Oh, Di Chandra Motor. yang Chandra mana? Motor. Di penumpang, Yang mana mobilnya? Eta nu koneng. Wah, bagus. Ayo tuh tinggalin. Di Chandra Motor mah ya bisa cash, bisa kredit. Oh, gitu. Nya. Barangnya juga mulus-mulus ya, masih pada Nya bagus. tuh. Jadi mau beliin aku mobil ini. Oh iyalah. Ya tuh, Resepkeun ya. suka bagus. Neng. Ai kamu najeng si Isa. Pacar aku. Pacar terus ek daun dia ke showroom Chandra Motor. Hah? Beliin aku mobil. Si Isa rek memberikan kamu mobil. Anjing. Wah, aing ditabutan atau 100 ke sia tadi nyebut eueuh. Ayeuna ek memberikan mobil anak aing. Hah? Overdome. Possible seblokok Samidin. Hah? Waduh. Nah, Ada kanan balik neng. Ayo. nah, waduh kumaha. Waduh sia ku aing di zaman wae mun heuh nya ka anak aing. Resep ka anak aing di zaman 100.000 ge tadi teh sia teh mere meureun. Wah ngomong hantu. Ya gitu. Itu kata. Tadi bapak neng minjem duit keur meuli kopi. Teu mere. Muka kamu ek mengelikeun mobil. Waduh. Ama baik. Baik. Waduh. Nah, Ayo balik. ek dipangmelikeun. Pangmelikeun naon sih teh? Ieu mobil. Nah aing tadi teh minjem duit. Aing mah dendam tah. Moal beunang ku 7 lapis tadi beureum. Kan jadi hati aing teu dibeleng duit kemana. Ayo. Geus, jangan ngelakin nu lain. Atuh ieu teh jari. Aduh, teh itu jadi sabaraha teh hitung heula. Nya dia teh, urang hitung heula sadayana sabaraha. Sareng eta teh? Heeh. Janten 58.000. Di 50, 58.000. 58 nya. Kuat. Nya ke mana ieu? Nya ka mana ieu teh? Teh. Nah, aku namanya sih bingung. Iya, abdi teh nya, ieu tos jajan. Deng, artosna teh mah murah Teu aya di rumahna teh jauh deui. Aduh, kalau nya teuing atunya. Oke, kita sabaraeun sadayana. 58.000 nya teh. 58. Tuh 58 kumaha ieu? Oh, tos teh abi we teh dipangbayarkeun ku abi. Bener ieu teh. Nya, tenang teh. Yuk, cuk. Nah, 100.000 berarti angsuran.
Sok we angsul mana kanggo si teteh we. Nya atuh nuhun. Mak, kamu orangnya jauh. Aku teh jauh ka ditu tuh, pulangna kumaha jeba ieu. Aduh, duit leungit deui. Ari ayeuna eta teu nyepeng pisan artos. Henteu pugu amun aya mah. Ya udah aku bayarin sorangan meureun. Pugu leungit artosna teh. Aduh, karunya teuing nya. Ya tuh, ya di pasian. Kamu jajan? Di alim alim. Iya. Di alim. Iya kanggo neng ieu. Di alim. Ih, mah ti Aa. Bener ieu teh. Nya, ieu ah. Yang satu ya maksa mah. Nya. Ayo jangan anak. Hah? Aya. Aya, aman. Alhamdulillah. Atuh nuhun atuh nya, A. Nya, Nyantos abdi ti payun ya. nya siap neng. Yuk, atuh nuhun ya, A. Hati-hati neng. Entas yang. Ayo tuh. Anjing. Sugan aing teh boga lalaki anasku aing diberean. Anjing. Rempagi mah duit aing BAKB anjing ladang rongsok teh. Teu kabeli udud-udud acan setan. Apes aing ieu. Anjing kumaha ieu aing meuli rokok nih goblok teh yang udud. Penyuk teh. Nongkrong aing. Pak. Ka mana? Ulin Bapak. Cicing heula urang minjem. Cicing lagi janjian Bapak jeung babaturan. Injem ulang injem sakedeung. Naik ka mana maneh? Sakedeung ngoli lah ieu. Ayo maneh pan sia ge boga motor na geuning cek kumaha. Montong lila isang. Bapak ge janjian. Oh, si keher pen gablek motor kalau make motor aing. Geus kawur we make aing. Bebal teh. Si bebal motor rek dipake naon ku kolot kakak dipake ulin. Ah, aingnya. Mana yang lila pisan nih, Sal? Hah? Mana yang paling dibutuhin? Udung lila pisan, pakai dipake. Naon pisan? Injem ulang duit gocap. Sia mah. Aing teu boga kulin tadi nama. Motor dipake heula. Nah, motor dipake heula bapak kulin. Jeung barudak rek nongkrong. Dipake heula cicing urang heula. Cepet atuh tah. Rencana gocapna. Kapan ieu? Atuh ngajajanan kumaha kamu kan? Bisa yang jajan. Nah, motor mana bapak gua? Bapak we motor di. Terusnya. Nyatos naon, A? Mas eta heula. Oke heula acis. Ngeun artos. Nuhun. Isok sok ngerakeun ieu nang ge aya artos mah. Aya. Nya nya. Oh, ya tuh aya tuh. Yo, Pak. Oh. Bapak kehernya, kok duitna kok motorna ah. Dasar si punya.